Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syulillahi lahum al-Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan Mama Haji Muhammad Rahmamu syulillahi lahum al-Fatihah. Wa ila muallif hadal kitab ila hadrati Syekh radhiyallahu an wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa ahli baitihi syulillahi lahum al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina sahabi Rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimul azimi sultanika qadim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'da mamat wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannati maswahum. Allahumma anjil fi qabrihim nura wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma jalil kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufari niran. Allahumma taqabbal wa asisa wa ma qaranahum minal Qur'anil azim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan Mama Haji Muhammad
Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati mal abrar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna sinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari ari ieu eta bab masdar. Hal masdaru ari masdar eta huwa ari itu masdar eta al ismul mansubu isim nu wajib dinasabkeun alladzi yaji'u anu datang yaladi salisan anu katiluna fi tasrifil fi'li dina tasrifan fi'il. Dubi contohna eta nahu doroba yadribu dorban saperti lafaz doroba yadribu dorban. Doroba geus neungeul hiji lalaki yadribu eukeur atawa bakal neungeul hiji lalaki dorban kalawan neungeul anu sanyeuna. Wa wari masdar eta kismani kabagi dua bagian. Labdiun hiji masdar labdi wa ma'nawiun sareng masdar maknawi. Bain wafako maka lamun metukan naon labduhu lapadna masdar labdo pilih kana lapad pieuna masdar bahwa mangka ari itu masdar eta labdiun masdar labdi. Dubi contohna eta nahu kota tuhu kotlan saperti lapad kota tuhu kotlan. Kota tu geus ngabunuh kaulahu ka itu si jalma kotlan kalawan ngabunuh anu sanyeuna. Wa in wabako jeung lamun metukan ieu masdar mana pilihi kana makna pi'ana masdar duna labdihi henteu akur lapadna masdar bahwa mangkari itu masdar eta manawiun masdar manawi. Dubi contohna eta nahu jalastu qu'udan saperti lapad jalastu qu'udan. Jalastu geus diuk kaula qu'udan kalawan diuk anu sanyana wa kumtu wukupan jeung lapad kumtu wukupan. Kumtu geus nangtung kaula wukupan kalawan nangtung anu sanyana. Sabadana urang uninga yen pirang-pirang isim nu wajib dinasabkeun teh aya 15. Teras urang parantos uninga anu disebut maf'ul bih. Maka salajengna ajengan musannif tandang bade ngabahas masdar. Naon atuh ari masdar? Wal ismul mansubu alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Anu disebut masdar nyaeta tiap-tiap isim anu wajib dinasabkeun anu sok datang nomor katilu tina tasrifanana fi'il. Doroba yadribu dorban, fa'ala yaqulu fa'lan, qatala yaqtulu qatlan, hasiba yasibu hisban. Tiap-tiap isim nu wajib dinasabkeun
nusok datang nomor katilu dina tasrifan fiil nu kitu sok disebut masdar. Ngan masdar kabagi dua bagian. Nu kahiji masdar teh aya nu sok disebut masdar lafzi, nu kadua masdar teh anu sok disebut masdar maknawi. Naon ari masdar lafzi nyaeta tiap-tiap masdar anu akur lapadna masdar jeung fiilna eta masdar, tegesna jeung fiil anu marentahna. Contoh kotal tuhu kotlan, kotal tugas maihan kaula hu kaki jahit, kotlan kalawan maihan anu sanyana. Kalapan kotlan jadi masdar, ta eta kotlan akur jeung amilna nyaeta lapad kotala. Nu kadua masdar teh aya anu sok disebut masdar maknawi. Nu kumari masdar maknawi anu akur jeung amil dina maknana wungkul henteu akur dina lapadna. Contoh seperti lapad jalastu qu'udan, jalastu geus diuk kaula qu'udan kalawan diuk anu sanyeuna, tah lapad qu'udan jadi masdar, masdarna masdar maknawi. Naon sabab akur maknana wungkul jeung nu jadi amilna henteu akur dina lafad. Wa iyurid dari panahwi koma fakul yakumu tumakul kiaman pama yaji usalisan pamasdaru wa nasbuhu bifi'lihi muqaddaru. Kita masalah masdar. Babu darbi zamani ari ieu eta bab dorob zaman wa dorpil makani jeung dorob makan. Darbu zamani ari dorob zaman eta huwa ari dorob zaman. Eta ismu zamani isim anu tuduh kana waktu al mansubu anu dinasobkeun bitakdiri pi kalawan nakdirkeun makna pi. Dopi contohna eta nahu al yauma saperti lapad al yauma artina dina ieu poe. Wal lailata jeung lapad al lailata hartina dina ieu peuting. Wa gudwata jeung lapad gudwata hartina dina waktu isuk. Wa bukrata jeung lapad bukrata hartina dina waktu isuk-isuk. Wa saharo jeung lapad saharo hartina dina waktu sahur. Wa godan jeung lapad godan hartina dina waktu isukan. Wa atamatan jeung lapad atamatan hartina dina waktu sore-sore. Wa sobahan jeung lapad sobahan artina dina waktu subuh. Wa masaan jeung lapad masaan hartina dina waktu sore-sore. Wa abadan jeung dina jeung lapad abadan artina dina salilana. Wa amadan jeung lapad amadan hartina dina salilana. Wa hinan jeung lapad hinan artina dina mangsa. Wa majeng perkara asbaha anu nyarupaan ieu mah dalika kana anu geus dicaritakeun. Saatosna urang uninga masalah bab masdar, salajengna urang kedah uninga masalah bab dorob.
Dorob dibagi dua, hiji dorob jaman, nu kadua dorob makan. Naon atuh hari dorob jaman? Wal ismu zamani al mansubu bitakdiri fi anu disebut dorob jaman teh tiap-tiap isim anu tuduh kana waktu. Tur ngira-ngirakeun manapi lugotna di atawa dina. Contoh seperti sumtul yauma geus puasa kaula al yauma dina ieu putih poe. Wa i'takabtu al-lailata i'takabtu i'tikaf kaula al-lailata dina ieu putih. Ajuruka bukrotan ajuru rek jarah kaula kaka anjeun bukrotan dina waktu isuk. Opat ajuruka bukrotan ajuru rek jarah kaula kaka anjeun bukrotan dina waktu isuk. Opat awas lima Aji uka saharon aji urek datang kaula ka kanjeun saharon dina waktu sahur. Aji uka godan aji urek datang kaula ka kanjeun godan dina waktu isukan. 7 contoh aji uka atamatan aji urek datang kaula ka anjeun atamatan dina waktu sore-sore. 8 aji uka sobahan aji urek datang kaula ka anjeun sobahan dina waktu subuh. 8 aji uka masaan aji urek datang kaula ka anjeun masaan dina waktu sore-sore. 10 la ukallimu zaidan abadan la ukallimu moal ngomong kaula zaidan kaki zaid abadan dina salilana. 11 la ukallimu zaidan amadan la ukallimu moal ngomong kaula zaidan kaki zaid amadan dina salilana. Anu ka-12 qara'tu hina qara'tu geus maca kaula hina dina mangsa. Jadi dorob dibagi dua, aya dorob zaman, aya dorob makan. Dorob zaman tiap-tiap isim nu wajib dinasobkeun anu nakdirkeun makna pi. Lapad-lapad dorob zaman sakurang-kurangna aya nu 12 anu dicontohan nembe. Saterasna wa dorobul makani jeung ari dorob makan. Eta wari dorob makan eta ismu makani isim anu tuduh kana tempat al mansubu anu dinasobkeun bitakdiri pi kalawan nakdirkeun makna pi. Dupi contohna eta nau amama seperti lapad amama artina hareupeun dihareupeun wa khalfa jeung lapad khalfa artina ditukangeun wa kudama jeung lapad kudama artina dihareupeun wa waroa jeung lapad waroa artina ditukangeun wa pauko jeung lapad pauko artina diluhureun wa tahta jeung lapad tahta artina dihandapeun wa inda jeung lapad inda artina dideukeuteun wa ma'a jeung lapad ma'a artina sarta wa iza jeung lapad iza artina dina lebah
wa khida jeung lapad khida hartina dina lebah, wa tilqa jeung lapad tilqa hartina dina malempengan, wa huna jeung lapad huna hartina di dieu, wa sama jeung lapad sama hartina di ditu. Satosna urang uninga dorob zaman, maka salajengna musani tandang bade ngabahas masalah dorob makan. Naon atuh ari dorob makan, tiap-tiap isim nu wajib dinasobkeun, isim anu tuduh kana tempat tur nakdirkeun mana fi. Contoh nu tadi jalastu amama syai, jalastu geus diukaula amama syaikhi di hareupeun guru. Nu kadua contohna jalastu kuda masyai, jalastu geus diukaula kuda masyaihi di hareupeun guru. Contoh nu katilu jalastu kuda masyai artina jalastu geus diukaula kuda masyai di hareupeun guru. Nu kaopat jalastu waro asyai, jalastu geus diukaula waro asyaihi di tukangeun guru. Nu kalima jalastu fauqasudhi, jalastu geus diukaula fauqasudhi di luhureun loteng. Nu kagenep jalastu inda Zaidin, jalastu geus diukaula inda Zaidin deukeuteun ki Zaid. Nu katujuh contoh raqibtu ma'a Zaidin, raqibtu geus tumpak kaula ma'a Zaidin sarta ki Zaid. Contoh nu kadalapan jalastu ija'a Zaidin, jalastu geus diukaula ija'a Zaidin di lebah ki Zaid. Salapan jalastu khida'a Zaidin, jalastu geus diukaula khida'a Zaidin di lebah ki Zaid. Nu kasapuluh jalastu tilqa'a Zaidin, jalastu geus diukaula tilqa'a Zaidin lempengan ki Zaid. Nu ka-11 jalastu huna, jalastu geus diukaula huna di dieu. Nu ka-12 jalastu sama, jalastu geus diukaula sama di ditu. Jadi tuntas urang ngabahas masalah bab masdar, oge ngabahas bab dorob. Masdar dibagi dua, aya masdar lafzi, aya masdar maknawi. Dorob ge dibagi dua, aya dorob zaman, aya dorob makan. Ari dorob zaman isim anu tuduh kana waktu, anu dinasobkeun tur nakdirkeun makna fi. Lapadna aya 12. Dorob makan tiap-tiap isim anu tuduh kana makna tempat, anu wajib dinasobkeun tur anu nakdirkeun makna fi artina di atawa dina. Wallahu a'lam bishawab. Pengajian urang dina ieu kesempatan cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna anu rarasna yakin ti Allah sinareng ti Rasulna nu lepatna tina kabodohan awe. Muga-muga kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.